Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin pemirsa ATV, ketemu lagi dengan saya dalam rangka dinararaga urang ngaos, dinararaga ngadeketkeun diri ka Allah, dinararaga neangan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Bawarehna urang teh teu salilana aya di alam dunia, nu pasti urang bakal balik ketika Allah ngarepkeun urang balik. Anu kudu ku urang dipikiran, anu jadi emutan urang sadayana, ngrehna urang balik ka tempat balik urang mawa bekal apa henteu, bekalna kira-kira cukup apa henteu, bekalna teh bisa ngajamin urang di tempat pangbalikan apa henteu. Seperti halna sok dipikir ku urang mungkin jalma-jalma anu tiasa hirup di rantau, kira-kira rek balik kampung teh aya teu bekel jeung di kampung. Tapi balikna dipanggil ku Allah beda jeung balikna urang ka kampung. Ari ka kampung mah bisa sakumaha urang, tapi ketika urang balik ka Allah, rehna urang teh henteu sabisa henteu sakahayang urang, tapi kumaha Allah manggilna keur kumaha bae, di mana bae jeung saha bae ceuk Allah balik, urang kudu balik. Kira-kira urang geus siap can sakamun saeuna urang ayeuna ye keur ayeuna atau keur sangkos naos lah urang contona ieu mah saandeuna lain ngatuakeun para jamaah ieu mah seandaina lamun tea ku Allah urang dipanggil suruh balik kuari, kira-kira siap teu. Nu pasti jangan nu pastina gitu. Jamaah abdi bae ge atuh keur aya mah can siap ya, lain kudu hoyong jeung memang lamun saeuna kudu aya mah teu jadi masalah. Ngan lamun disebutkeun siap jeung teu siap atuh teu siap masih saeutik bekalna, bahkan meureun lah saeutikna saeutik beneran meureun gitu. Dan kira-kira teh cukup tuh, tapi insyaallah mudah-mudahan kalau saeuna Allah barangkeun kudu baliknya daek teu daek, siap teu siap nya kudu siap, da kudu daek. Tapi nu diharapkeun ku urang ketika urang balik ka Allah eta aya dina ridona Allah. Jeung urang bisa kukumpulan jeung jelma anu dipikaridu ku Allah. Mudah-mudahan urang sadayana sim abdi, para jamaah sadayana pemirsa ATV biasa balik ka Allah dina raraga aya dina husnul khotimah, aya dina ridho Allah sareng babarengan sareng jalmi anu dipikarido ku Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah dina denget ayeuna urang masih dipasihan kesehatan, masih dipasihan kekuatan, masih dipasihan khususnya kekuatan iman sareng Islam, kekuatan sehat walafiat, sehingga urang tiasa sasarangan ngaos dina raraga mieling ka Allah subhanahu wa ta'ala. Anu kamari anu tos dibahas ku urang ieu meureun anu katilunya, katilu pertemuan urang dina naraga ngaos. Ieu dina anu katilu atau dinu anu katilu lah gitu. Kamari urang ngabahas tentang babagian cai, itu jumlahna cai anu suci, anu bisa pakai susuci, cai suci anu bisa dipakai susuci. Terus anu kedua urang kamari ngabahas
tinu 7 eta dibagi deui gitu. Lebih jelas nama pilih tacan ibarat nguping karena anu kamari mangga tiasa ditingali di ATV official. Jadi mudah-mudahan urang kamari tah tos ngabahas tos terang karena babagian cai urang ayeuna teruskeun babalagan urang atau bahasan urang dina ngaos mieling rindu ka Allah, rindu ka Rasulullah, rindu ka para ulama. Mudah-mudahan urang deui urang tiasa sasarengan sareng para kekasih-kekasih Allah di yaumil jaza atau di akhirat, supaya tong nyongkolong ting kana cariosan urang buka balag ayeuna nyata martelakeun syarat sah naudu jeung mandina mandi wajib. Ngebahas mandina mandi wajib. Jadi urang ieu ngabahas syarat sah wudu jeung mandi wajib. Saur musonif dina kitab Bayanul Arkan, kitab Pasundaan itu kilan Syekh Abdul nu nganu dianggit ku eta ku Abdurrahman. Dina kitab Bayanul Arkana ieu tapi matos di bahasa Sundakeun ku anjeunna. Saurna dina kitab Bayanul Arkan ari syarat sah naudu jeung mandi eta aya genep perkara. Jadi anu ngajadikeun syarat atau anu ngajadikeun teh syarat, anu ngajadikeun sahna ieu wudu jeung mandi wajib, mandi gede, mandi janabah eta aya genep saur musonif. Hiji Islam. Jadi hiji kudu Islam. Kumaha cenah ieu mah non muslim ngalaudu teu bisa, teu ngajadikeun syarat eta mah. Gitu. Geus teuing bae manehna mandi tinggal mandi bae ngeun teu ngajadikeun syarat sah na kana wudu. Pan ieu mah cenah keur belajar keneh, manehna keur belajar hayang jadi Islam gitu. Ara belajar keneh tapi cancan asup Islam mah kumaha sah teu tetep teu sah. Sabab syarat sahna kudu Islam, berarti manehna kudu Islam heula. Nyata kudu ngucapkeun syahadat atau 2 kalimat syahadat. Kakara kadinya ketika geus ngucapkeun 2 kalimat syahadat, saha bae jelmana urang mana bae jeung saha bae ngucapkeunana ketika manehna geus ikrar ngucapkeun 2 kalimat syahadat disaksian ku anu nyaksian kasaksian ku jelema lobana teh saukuran adat. Sakira-kira 2an 3an cek adat loba eta tetep loba. Tapi lamun geus ikrar maca 2 kalimat syahadat berarti Islamna geus jadi. Ketika ngalaudu sah, ketika mandi wajib sah. Itu ta anu kahiji nyata kudu Islam. Anu kadua cek musonif nyata tamyiz, yakni pinter. Anu kadua kudu tamyiz atau pinter, artina boga ilmuna. Iya saya abg sektor kadang sok masih prihatin gitu, masih prihatin. Rena masih kene aya dulur urang, tatangga urang, baraya urang, lingkungan urang gitu. Masih kene geus kawajiban artinya kewajiban geus baleg gitu. Tapi can pinter, artinya pinter ieu urang keur ngabahas masalah syarat sahna wudu jeung mandinya, lain di luar di sekolah segala macam. Ieu mah tentang syarat sah na wudu jeung mandi.
mandage wajib pinter artina paham tentang paparduana wudu, tentang paparduana mandi. Lamun padu mandi bae mah padu mandi kadang cenah contoh ieu mah laudu cak bae diniatan henteu. Bener pertingkah nama itu pertingkah nama bener tapi teu diniatan terjadi. Mandage kudu pintar, wajib pintar ketika rek ngalaudu, wajib pintar tentang ngalauduna. Ketika rek mandi wajib pinter artinya bisa mampu paham karena tata cara mandina. Jadi penting jika para kaurang sadayana, para jamaah urang doakeun mudah-mudahan gitu keluarga urang, dulur urang, tetangga urang, lingkungan urang atau khususnya Indonesia umumnya di dunia anu tos ngaku Islam seperti syarat anu pertama tadi urang doakeun supaya tamjiz artinya nandaek neangan ilmu tentang agama, tentang wuduna, tentang mandina, oge tentang anu sanes-sanesna anu ngajadikeun bakal ngajadikeun ibadah ka urang atau jadi wasilahna ibadah khususnya ibadah salat, zakat, puasa, bahkan ilmu syahadat ge urang kudu di ieu. Ketika jamaah ikrar dua kalimat syahadat gitu. Urang kudu bahkan dina kita bahas sebagian tentang masalah wajib asup Islam artinya wajib Islam non ketika sok sanajan indung bapak orang Islam itu eta kukolotna wajib di Islam artinya diikrarkeun bahwa kaulah ieu ngislamkeun anak bagian anu ucapkeun kusunatan segala macam tapi diikrarkeun kudu maca dua kalimat syahadat sebab dina Al-Qur'an terangkeun ari bayi teh ketika lahir teh suci, ketika kaharepna merek jadi Islam, rek jadi Majusi, rek jadi Kristen, rek jadi eta kaum orang tuana berarti Islam. Oke, ketika anakna balik ikarkeun urang Islamkeun anak supaya sing jadi Islam, kalakuan Islam, papakaian Islam, tingkah laku polana tingkah pola Islam itu. Islamna model kumaha nyami ya Islam lah seperti urang kieu gitu. Seperti hejan contohna dina pakaian teu kudu seperti ci Arab pakai jubah segala macam teu kudu. Sabab pakaianna ibarat amun awewe syaratna nyata tutup aurat teu sakitu teu diputuh teu aya kudu makeana ieu segala macam teh. Sabab Islam hanya nutup aurat gitu. Sarua lalaki ge kudu nutup aurat jeung aya etika tata carana. Sok sanajan lalaki aurat nangen ibarat tina bujal sampai tuur atuh lah lalawa orang make baju sabelah tina dada kadi doang. Kan orang aya etika, aya kebiasaan orang bahwa model kumaha sih sopan santun papakaian. Buka dua dina syarat sahna wudu sareng mandi nyaeta tamyiz atau pintar. Panatawa tamyiz teh artina pintar. Jadi kudu bisa mampu ngarti eta kana masalah tata cara mandi, tata cara wudu gitu. Anu katilu saur musonib nyaeta boga akal. Sanggeusna Islam, sanggeusna ngarti katilu kudu boga akal artina sehat akalna. Emang cenah aya nu gelo aya nu Islam aya kumanehna samemeh gelo jadi Islam aya mungkin bareng gelona geus gede aya nu tamyiz aya kadang jama gelo lebih pinter tata carana mangeun mahna akalna keur teh endah gelo edan. Jadi kudu cumpon hiji Islam, kadua tamyiz atau pintar, itu berakal. Jadi kudu tiluna beunang eta. Seperti tadi cekabi kadang tadina mungkin keur gedena atau keur leutikna Islam sampai akeh balik geus umur 15 atau 20 gelo edan. Jadi teu cumpun kana syarat. Artinya boga akal sehat. Seperti
seperti orang gila, seperti orang jamaah ATV atau jamaah pengawasan di ATV, ya seperti orang buka akal, buktina ya orang gila, model gila di masyarakat biasa sosial, waktu ngaji yang ngaji orang seperti gila. Anu kaopat saur musonib kudu nganyahokeun parduna jeung sunahna wudu. Selain pintar atau tamyiz, intina orang saru nu kaopat cek musonib kudu nyaho, kudu terang gitu, kudu terang karena mana anu fardu, mana anu sunnah gitu. Ya, kudunya orang eta mana dina wudu teh anu farduna mana, anu sunnahna mana. Lamun teu bisa apa urang uslah urang diniatan fardu bae kumaha. Kumaha lamun urang cek paribasa data apal mana nu fardu mana nu sunnah urang niatan fardu bae kabeh. Tah ke nu kagenep urang panggih ya. Iya nu ka saberapa? Anu kalima saur musonib anu fardu kudu ditekadkeun fardu jeung nu sunnah kudu ditekadkeun sunnah. Nah, berarti anu fardu urang tekadkeun din hate urang bawa ieu fardu na wudu aya sabaraha ke kapayun kapanggih ku urang gitu. Mantage ulah alpa ngaosna di ATV. Di ATV jadi ngawasna kayak ulah alfa supaya ulah katinggalan orang itu ilmuna terus diupdate. Nah jadi orang tak kudu nekatkeun fardu jeung kana fardu hukumna fardu difardukeun hukumna sunnah disunahkeun. Tapi dina kitab nu sanes aya nu nerangkeun tentang masalah kumaha aja ieu mah. Jika orang lah sapopoe orang bawa orang maroba kasibukan nuka sawah nuka kebun segala macam riet ngaji cenah geus ulah repo-repo sakira-kira ieu mah tapi lain hukum lain ngahukuman di simabenya tapi cek hukum itu mah aya hukum penentuan aya tahapan. Jadi kira-kira lamun saena riet pusing geus lah sadayana batekadkeun fardu asal ulah nekadkeun anu fardu kanu sunnah. Hari nu sunnah ditekadkeun fardu mah sebagian ulama fikih teu jadi masalah. Gitu, daripada anu fardu kurang ditekadkeun kana sunnah, tapi sunnah ditekadkeun kana fardu teu jadi masalah. Tapi ketika diniat dilakonan, lain dicaritakeun ka batur. Dicokna cek Pak Ustadna ge cenah ieu mah cenah geus urang fardu bae kabeh cenah. Nuju paruh ulah ieu mah ketika eta mah jeung lakona sorangan ku sabab ku teu kamampuan urang. Tapi bagusna bahkan kuduna mah gitu. Anu fardu tekadkeun fardu, anu sunnah tekadkeun sunnah. Jadi ulah diacak-acak urang gitu. Oke, kudu tamyiz, kudu pinter daek niangan ilmuna. Kayak orang di stasiun di ATV, orang update terus insya Allah mudah-mudahan sim abdi para jamaah sadayana di pasian panjang umur orang tiasa ngahatamkeun dina kitab Bayanul Arkan. Mudah-mudahan ieu kitab sengaja diringkes ku musonib atau nu ngarang kitab ieu eta diringkes anu biasa dilakonan ku urang sering sapopoe. Terus ada hukum fikih aya di dia tapi minimalna kalakonan anu sering dipanggihan saumum diurang ya lain di tempat lain diurang lah sering kapanggihan sapopoe seperti sholat gitu. Seperti ngaten mulai taharoh mulai wudu dan segala macam ini kabal sapopoe urang lah ibadah sapopoe urang ja urang mah ibadahna ge sakitu-kituna itu terbatas urang mah ibadahna dan kusabab mun dibatasi lain kemampuan urang nangen sakitu urang loba ku islah segala macam. Nah tadi anu kalima kudu
nekadkeun anu fardu, jadi anu fardu tekadkeun fardu, anu sunnah ditekadkeun sunnah. Anu kagenep saur musannif dina ieu kitab Bayanul Arkan nyata ulah aya anu ngahalangan datangna cai kana kulit anggahota wudu anu wajib dikumbah seperti getih atawa ter atawa taneuh jeung anu liana. Intina mah datangna cai kana anggahota wudu anu fardu ke kapanggih anu fardu wuduna sabarata eta ulah sampai anu ngahalangan seperti getih anu garing, contohnya orang bising keur di kebon keur di sawah kasodet naon gitu kan nyawan urang aya getih ketika uih karompok ngalaud tek anggeus ngalaud di tempo naon jaya getih garing ieu dina leungeun tah eta teh sah urang kudu dibersihan deui diulang di ngalauduna. Nah, jadi atawa ter getah ieu biasana tukang nyadap atau getah naon bae lah getah jauh segala macam sakira-kira eta getah ngahalangan kana anggota wudu anu jumlah anu fardu khususiyahnya ke kapanggih tentang naon bae sih naon bae anu fardu na wudu eta kira-kira kahalangan ku getah naon bae mah getah mungkin getah karet, getah daun, getah cau, gitu getah tatangkalan tuh getah naon bae lah atau mungkin di sakola mah ku tinta. Sakola ya nu biasa sakola nu biasa sok nakalan printer eta tinta printer, tinta pulpen atau tinta nu lain-lainna eta mun kahalangan ku eta sekira-kira bakal ngahalangan datangna cai karena kulit eta teh sah. Jadi ketika kanyahoan urang bencang geura kumbah urang ulang ngalaudu deui atau ya seueur lah anu kira-kira naon bae lah perkara naon bae bahkan baju bae ge contohna bajuna sampai kadang kan masih slobake urang padu dilipat sampai sakieu berata sengaja si odeng nganggo tangan pendek supaya jeung nyontohan. Jadi tah kadang urang dilipat-lipat bae kumaha ibarat nu make naon street dino ieu beta pasti kahalangan sakieu mah taku sakieu atau bahkan tersengaja kahalangan leutik mah sakieu bahkan kan kudu sampai sakieu ke kapanggih teu kae piahna tentang ngalaudu itu kahalangan saeutik eta tesah salat tesah ngalauduna atau tesah mandina tuh mandi jeung ngalaudunya. Jadi mandi ge sok sanajan urang wah gujubar mandi geus beberes mandi ku saanduk sakanggo sabaju aja dina ieu urang ya atau dina ieu atau katompo ku urang aya getah aya getih geus garing atau taneuh atau nuliana sekira-kira nutupan atau ngahalangan datangna cai kana kulit eta jadi ngatengase sahkeun kana wudu jeung mandina. Jadi urang bersihan deui ngalaudu deui mandi deui tah sakitu perihal tentang syarat sah ngalaudu sareng mandi anu jumlahna aya genep. Kahiji kudu Islam, kadua tamyiz atau pintar, katilu berakal, anu kaopat kudu nyaho atau kudu terang naon fardu sareng sunnahna wudu atau mandi, anu kaopat kudu nekadkeun dina hate bahwa anu fardu eta hukumna fardu, anu sunnah eta sunnah. Anu kalima anu kagenepnya eta ulah aya anu ngahalangan karena datangna cai kana anggahota wudu atau
maota mandi lamun eta henteu cumpon syarat atau henteu kasampean eta anu genep sabab ieu mah syarat air syarat mah teu meunang leungit salah sahijina ge nya syarat ieu mah kayak syarat mah kudu kabeh itu kudu kacumponan ku urang sareng rukunnya ieu mah syarat sah nya sabab ieu mah syarat seperti anu ngalamar gawe syaratna cenah kudu ieu kudu leungit hiji atuh teu lolos sarua ieu ge dina syarat sahna mandi sareng ngalaudu leungit bae salah sahijina atau teu kasampean bae hiji salah sahijina urang ngan 5 unggul gitu berarti eta teu jadi teu ngajadikeun sah kana wudu jeung sareng salatna. Tak itu anu kapihatur mudah-mudahan naon-naon nu ku sim abdi disampikeun aya manfaatna khususnya kanggo sim abdi umumna kanggo sadayana jamaah anu hadir oge jamaah pemirsa ATV mudah-mudahan urang sadayana dijantenkeun jalmi anu dipikaridho ku Allah sareng dijauhkeun sakira-kira urang perkara anu bakal ngajauhkeun ka Allah. Sakitu anu kapihatur wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.